Walika barang parantos dugi ka ieu tegalku setra kaget ningali air peperangan mangwaspada nirakato pada tumarangan ampuden nira paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan teh sangka serbuk samarang nyamuk edan perang nih gitu itu perang campur waduh paingan ngebul di kejauhan katingali perang gede ya bang hai jelema mah gitu peperangan wae nya bu nyaan ieu jelema nu barebutkeun naon atuh nya barebutkeun naon Penas tikar sayang dumampara. Arda walika ningali ka belah kidul dina kareta katingali ku Arda walika sidik pisan nyaeta dina pamenteuna teh dipicen sasir dina bayanganana nyaeta Arjuna anu juga pedega dina kareta. Padahal anu ditempona teh nyata karna Bengah amar watasota Bengah amar watasota Bunang syakwai teu salah sia pucuk dicinta ulam pun tiba Bunang syakwai Arjuna ieu waktuna masalah dedelean aing masalah dedelean pasti si Arjuna di podaran ku aing sia naon ieu kumaha naon kula aing asup kainya meureun teu pada maehan bro anjing tanya pasti makaning perang sakitu geus teh wata aduh campuhna tuh campuh gitu ya didaguan bongohna ku aing sia didaguan bongohna ku aing dicapluk teh handap jauh ayo kepung waku paya wangap bangga oke ngaran maneh pada mu negerinya pohon manegara aduh li daing maneh becek-becek itu makanya kepada di podaran ku aing sia pada mu negeri oh abong buta paduli anjing buta-buta ge dasar wa jelema di podaran ku aing maju wan wah nyaan kuat jelema ieu kuat teu asli sok ieu meureun sok olahraga yap kuat Allahu Akbar Subhanallah si Dora nuntut sia aing eta ditajong ku majikan anjing bida-bida teuing woi sakuat dia put ala woi
modar ku aing sia ngaran maneh pada larangnya pada suka goblok sia teh oh uyap jelema nya ini tara leungeus kaduhung untung aing teh jadi jelema wes jeung wala wes dia wes sampai potong ditongengkeun aji aing mah tara biasa mana nu biasa we bola wes di papat aing puta kada ku dewe aja si wiji-wiji datangkeun ka aing sia hayo maju sia walah ieu meureun anu ngaran si Bemo deh urang ajar sia Bima di podaran ku aing maju sia disangka si Bima ayeuna jadi petani tadi naon nurutan Mantri Muhtar aduh oh sia pina profesi teh jadi petani naon geuning eta mah mawa walu eta geuningan lain walu gada itu sia gada oh gado gada di podaran ku aing Saibim maju wes dia anjir kumaha lamun keuna aja we telang si Bima teuing iya gaya modal siapa ini aku sing tega pati tega diposakakeun diksa kula braja diksa pausap sakula pawongan braja lalap lemparan joprok anak-anak tunggal anak-anak asib lati tegal maju sakula aja ayo
Iya, iya, Pak. Maju sakabeh aja wiji-wiji datangkeun aing we. Serius ya karena anu da ngetayeuna nyaeta nuju mentang-mentangkeun panah kaayaan-na lir muning rarakitan lir kuda papasangan antawis Karna sareng Arjuna karena ngelepaskeun senjata keluar seuneu atuh Arjuna ngelepaskeun senjata keluar angin oh cai kitu jeung kitu karena tandingan sareng Arjuna keluar hiji panah ribuan anu keluar itu di Arjuna keluar hiji panah ribuan anu keluar para dewasa ngajuata parlumanten Bayarobaya pating jorowok nyata ku ayana ramena antawis Arjuna sareng Karna nanging lami-lami ieu karena anu dikusiran nyata ku mertuana Prabu Salya sedangkeun ari Salya teh hatena mah keukeuh nyata aya di Pandawa di dieu ya saya maksudna bade ngabantuan Pandawa sanaos bari jeung aya di pihak Kurawa si Arjuna nyaan panah aing ribuan keluar kumanehna ditadah ku ribuan panah deui lain bejangan lain pula disebut karena aing iya kudu mundur ku si Arjuna jigana poe ieu si Arjuna paka aeh poe ieu Prabu Salya barang ngadangu ancamanana ieu karena bade mateni Arjuna. Waduh cilaka kumaha cilaka mangkaning Arjuna teh kanyaah aing deui kamemut aing di dieu aing kudu ngabantuan Pandawa dieu laras mana julidna aya dina ieu hatena saya ya sia asep Rama Dewaji sakedah naon sakedah heula naon ye hari pengalaman kolot kumaha Rama Dewaji pengalaman kolot bah lamun dina mentangkeun panah teh bener-bener kudu konsentrasi antawis kusir sareng anu dikusiranana kudu bener-bener sajalan laras lajeng tak kualeta lamun hayang kompak antawis kusir jeung
anu numpakna atawa salira anu manahna salira upami bade manah teh etang heula 1 2 3 Etang bulan. tah katilu kakara pentangkeun panahna Harus tepat. supaya tepat. Oh gitu ya. Oh saya mangga nuhun diwartosan Ramadewaji ya tak gitu sok meh lempeng karena sasaran itu saya mangga Tuh. iya antuan panawai Baik. Satiasa we. jadi kedah dia etang heula hitung heula 1 2 3 tah kakara. Oh saya mangga nuhun Ramadewaji sok Arjuna awas ieu panah teh 1 2 tah gitu dina mangsa nyebat 3 dah ieu ge ieu kuda ku Prabu Salya dikenyetkeun atuh ngagibegayaan anak ieu kareta dugi ka panah ka mana karep kayanana 1 2 3 duh naon Ramadewaji Naon tak kuda tah? ieu kuda ngajerete hiu buah ya orai mah dihareup aduh kade atuh Ramadewaji cing atos iya nuhun kasih nuhun oh sok ini cing atos Ramadewaji saya bangga 1 2 3 ai ieu kuda Tak kuda aku naon? Betul. hiu Tara-tara aduh kuda. naon Ramadewaji teuing kunaon ieu kuda teh tara-tara ieu ngagejlik cigana be cing atos kitu sareng kitu kayaanana ari karna daya curiga malum kanu janten ramana atuh ieu panah anu ka mana karep teh tumibana kakarna margi panah karna aya nu ngablesat ka awang-awang ka para dewa oge ka rakyat biasa seueur rakyat anu tatu para dewa ge seueur anu cilaka ku ayana ieu panah karna anu ka mana karep anu antukna turun sapa ti sadayana ka ieu karna wah si karna gelo euy Karena geus ieu para dewa sadayana nyapa ka ieu karna atuh anu nongton oge anu kacilakaan nyapa ka karna cing atos atuh Ramadewaji hiu sok karesep sok deui mangga 1 2 3 wait aduh naon deui Ramadewaji teuing ieu kuda teh kunaon nya aku naonnya tah. dijalikeun ku kuda teh sing atos curiga aing kami toha ya Padahal unga nyebutkeun 3 aneh ieu kuda ngajerete jeung anu nitah 3 teh ni diitung teh mitoha aing boa tapi Gusti hapunten mertua hapunten boga hati kitu cik ngayakinkeun sakali deui Otopsi kuda. sok Ramadewaji ya sok kitu deui 1 2 3 haduh Gusti boa cik api-api aing meh beuki ngayakinkeun aing mangga Ramadewaji 1 2 3 bisi salah dedelean aing ditinggali kula. 1 2 3 Dah. Ya penyakit teh kuda. Japang karna yana pate hai Salya balik sekali oi Sapang karana yang rapat
nanaonan anjeun teh naosah Naon tah? nanaonan anjeun teh saya gusi sakamitoha aing di mitoha maneh bener mitoha mah ngan cing inget ieu di pangperangan paingan anjeun nyata nitah milang ti hiji nepi ka 3 sing horeng aya julid dina hate maneh saya Aya dengki. kurang ajar sacampela kamitoha ya keur di pangperangan keur kana geus eueuh deui pribadi saha-saha anu beluk ka Panawa karena nu bakal nyaheurepanan Oh, laras. sakira-kira anjeun rek di Panawa malih ti baheula atuh cicing di Panawa anjeun turun sia turun Turun. turun aja saja Siapa lagi? ay sia sampela kamitoha turun ieu naon ieu ieu naon ieu paragat nyawaannya ini turun arah sama edan syah Ngasepuh jeung ulah ngalah. nyebut ngaran aing keur ngora si arah sama turun syarah sama turun Penghinaan ya mah. teu hayang pegat masih nyawa ku aing turun Kene aya hampura ieu. awalah goblok sia kamitoha Ya, wah sapa. Duraka. kurang ajar doraka sia kamitoha apes sia saburu-buru Halo. kawala sia apes sia kabina-bina teuing dalamun kongang mah diparagakeun jamanah ku aing duh nah jadi we aing ngusilan sorangan Aya we. bu nepi ka kieu nah aing hirup nepi ka ngusilan sorangan aing duh hayang nyaho Arjuna sanajan aing ngusiran sorangan maju sia yang saya ngejat dulu euy. Ya Akang ketinggalan. diusir ku Karna dulu Pucuk di bawah. da begitu kumaha di meureunnan da saya na sabenerna mah hatena mah pilu ka Panawa deui teh Pasti atuh. heeh kitu-kitu teh mah karunya Karna nya euy Nya Nya Kang. heeh Nasib keur mah eukeur nasibna teh kitu di baheula dipicieun ku indungna samsara. rek teu ngabela kumaha da diangkat harkat derajat manehna jadi gegeden teh ku Suyudana matak pantes kana bebeakan ngabela Suyudana da ku indungna mah ngadun dipicieun geuning model aing padipicieun ku bapak aing Ah, ya kan. Dipicen teu baheula ge aing dipicieun kana cubluk Da eta Kang. Sarekeun atuh da. Ingat tiga teh. kalahnya andel euy luar biasa deui dipicieun kana cubluk nepi ka bau tai pada aing ka ayeuna Oh, bodoh. di palih wetan ieu Tegal Kusetra aya nu bade anon bebela ka Arjuna nyaeta garwana Arjuna Dewi Srikandi anu ngintip-ngintip ieu karena ngabongohan karena mangwas padan dirakaton mangwas padan dirakaton pada tumarangan puden nira kurang ajar sakarna kabina-bina teuing muasa nu bakal bebela kasalaki kaula ieu ati kaula hutang pati di barapati hutang urang di barwirang nah kabina-bina teuing sia karena tingalikeun ku aing bakal dibongohan kurang ajar awas ku aing dibongohan sakarna ieu Dewi Srikandi ngabongohan nyata mentangkeun panah salaku istri Dewi Kekemang Yuda kurang ajar tahan sia kurang ajar dibongohan ku aing karena sayang mata lalu
Arjuna rasakan panah daing. Aya naon pula? Nah panah aing aya nu mana? Yakin ieu bijina lain ti si Arjuna ya. Sanes Panah terpanah ieu mah. Panah bijina lain ti si Arjuna. Buah panahnya sarmenya ka dieu. Nya tah. Awas ya Arjuna, awas ya. Saha atunya pula teh? Sakali mah aing Naon? Hapura. percaya eta panah anu nyasar tapi 2 kali mah teu mungkin aing. Justru kesengajaan teh ieu mah. Wih. Tuh. Kuning. Lamun teu ngelok aing cilaka. Ai panku dia. Aya nu ngahaja ieu. pasti Aya nu ngahaja ieu aing nya di pongohan. Saha nu alun bebela ka si Arjuna? Wih. awas deh Tadinya tah. Lamun teu ngagilek aing cilaka. Intip pulang. Benas stiker sayang domampara. ini Ieu panas rikani lempeng pisan kana. Ti corona ieu karena nanging karena ngagilek bari tungkul sakedik atuh anu beunang kumisna karena sabelah rampung kayanana. Boya. Si karena kumisna rampung euy. Si karena rampung. Saha itu? coplok sabut Katingali ku juru mata ieu karena Dewi Srikani anu nuju dedepaan kaya anananya tengeceng ieu karena Dah. eta geningan biang keladina kapangi eta biang kerokna teh be sugan teh lain amis biang gula biang temanku Eta lain telunjuk. bebela meureun kanu jadi salaki si Srikani nyaah nyaah lain kitu carana atuh da ieu teh perang teh kudu adil laras aing geus diwiwirang ku maneh Srikani wayahna maneh diwiwirang deh ku aing sia balas api-api aing ye rek mana si Arjuna padahal ka maneh Srikani maklum karena luar biasa dina mentangkeun panahna sanaos dikeceng ku juru mata istri kami dikeceng apokna supaya wiwirang kaya awas ya Srikani ieu puas ya puas karena puas ya kumisna we sabelah puas panuju pisan kumisna we sabelah si karena di jiga bencong alah puas pisan ieu panah karena lempeng pisan kana tali apokna ieu Dewi Srikani kasabut ku panah karena atuh Dewi Srikani ngagebrai gunung sakemaran pinareupna katingali ku sadayana ye Srikani ngaburahol kayanana Wah, anjir susu euy. Payudara itu. susun teh ampun Payudara itu. nyika ka itu nyika aduh agan nyika si nyika make jeung susu aing nyika aduh Aduh, Kang, eta kuat kabodas gitu aduh. tobat teuing sama geus rada tiisieun ieu kariduaan dina perang teh ku aing sia si eta teu leupas paneuleuh aing ka si Arjuna awas dihakan ku aing sia weuh
sang wirang ka aing kumis aing nepi ka rampung Wah, kudu aing dikurut sabelah ya mangka ngukut lagi aduh tahun-tahun ngukut kumis ieu teh nyontok kumis ipis si marhaya Daya kumis jorok. nyontok kumis jorok eta teh kari-kari dipentang ku si Srikani Ya, alah. wayahna Srikani hiji-hiji jeung Aisyah Budak gitu malah. iya karena kesaktianana luar biasa aya ancaman ka karena ningali aya taneuh nyurungkuy ti handap iya karena rewas margi aya taneuh ngadak-ngadak nyurungkuy itu kayaanan eta naon taneuh nyurungkuy gitu Ade Waspada dan atos-atos ade. begitu deket kaki taneuh daya sanes si Ardawalika anu bade nyapluk ieu mastak anak karna samaruhna Arjuna wah weh naon sia heh ngalengkah salengkah di paragat nyawa wae hah makhluk naon walah sedi podaran wae hah oh rek maehan aing sia teh bener sedi podaran wae dititah sia ku si Arjuna Guna gin ya, Mas. naon dititah sia ku si Arjuna ke anggapan maneh teh aing teh dititah ku si Arjuna bener ke laki dulu ke dulu ya ari anjeun teh Arjuna lain naon sa Arjuna maneh beuh abong sato belegug di baku karna saha Arjuna ho maneh lain aing lain Arjuna aing ngaran aing karna tuh deuleu tingali Arjuna mah beda itu buset ngatu dipikeun sasieur ieu teh kemarin juga na. ai anjeun teh lain Arjuna lain kaula teh musuh Arjuna waduh musuh Arjuna bener ya sasalaman ah Eta ciri teh. waduh jadi anjeun teh musuh Arjuna bener Allah sajeun ngenalkeun ngaran kaula Ardawalika bener rek naon rek males pati ka si Arjuna ha sabab bapak kaula baheula paehna ku si Arjuna tak ayeuna si Arjuna dipaehan ku aing di podaran sok sia naon lamun bener-bener anjeun rek paehan Arjuna di ayeuna siap paragat beung sia ku aing ye naon teh ongko anjeun teh musuh bener musuh mah ngan Arjuna lawanna aing lawan lain lawan sia wani-wani ngaganggu ka Arjuna paragat ku aing beung teh sia waduh wah ora-raneh ilmu Arjuna teh Ancengan anjeunna apa? rek ditulungan aing anu rek dipodaran rek dibantuan ku aing teh sok si Arjuna kumaneh dipaehan sia ti aing dipaehan oleh paragat nyawa ku aing salengkah deui sia ini karena idinan kaula karena idinan mantap Gusti Bapak kaula karena hayang bang balaskeun pati ka si Arjuna karena bapak kaula karena cik please karena please Mohon dengan kasihan kesempatan kaula montong sok wae diberi kesempatan kayak di mana aing ripuh ka karapek sapanyang aing jag-jag jika kieu mah teu hayang aing dibantuan oh gitu nya ngan syaratna di mana aing geus ripuh tapi lamun aing sadipuh wani-wani nyolonong ka si Arjuna sia ku aing dipanagatkeun nyawa oh saya bangga diangkos ku kaula sok genit saya bangga kurang ajar sia kabina-bina teuing ngapelesak kana taneuh beuh puguh da taneuh teh tina leutak
Hebat aja. Bagi dia ya karena kadeseh kuayana teu saimbang margi Ari Arjuna mah dikusiran nyaeta ku Kresna Ari karna mangan sorangan gitu kayaanana Lami-lami ya karena kaayana kadeseh kumargi disereg teras ku panah Arjuna anu rebuan panah atau kayaanana ripuh nakasida ya karena aduh nepi ka kieu-kieu na aing hirup Nasiban ade. nasib nepi ka kieu-kieu na nuhun ibu ridho kaula ieu kaula jadi kieu upami janten syarat nyata kanggo dihampura na Kangjeng ibu wios ditanggung dosa naku kaula ibu ridho kaula datan niratang ngademan datan niratang ngademan ewuh mangkulingan rana denira maha sadere karna widian kaula sugan tenges eueuh mana teh euy Dah. geuning aya keneh di dieu Tinggal nuju bingung. widian kaula karna sok ku aing di dina didinan sok iya beres nuhun khar nuhuna sok pangmawakeun sirahna si Arjuna datang ka dieu kitu sok sae mangga permios mangga tungguan ku aing nya waduh Raka Batara yai kunaon cicing karunya teu saimbang itu karena tos unggul yai kesempatan itu yai hayo pedangkeun karunya Raka Batara kumaha yai teh heh karunya weh aduh ieu Ardawalika dihanap kereta anu dikeceng mastakana Arjuna digabruk gayaanana ya Arjuna maksa disabet mastakana rek digegel nanging Arjuna rekat tiasa ngelok atau anu benang teh mung saukur mahkuta wungkul nanging samarukna ieu Ardawalika mah anu digegel teh mastakana Arjuna woyep Raka Batara yai Dah. yai kamana teh mahkuta aduh Raka Batara nah taramu jadi cawig-wig gitu yai heh duka aya nu nyapet di hanap Raka Batara aya nu nyabet dihanap leres dihanap di mana duka aya nu nyapet di hanap upami kaula terikat ngelok pajigana beheung kaula sapat ku eta duka naon kaula ge di palih mana yai di hanap Raka Batara di hanap Anu nyapet ta. yai Raka Batara urang lungsur heula sakedap yuk sae naga
Ardawalika teh Iya Ardawalika panyangkana mah leres anu diceungheumna teh mastakana Arjuna maksar bade setorkeun ka ieu karena benang Ardawalika Wah, heh buat karempih gitu tuh. benang naon oh dina sungut anyun sok keluarkeun Sumut pun tuh. bah Dah, tah eta uluna si Arjuna aragap nyawa nu ka kaula mana ieu iya biarkan teh halapan. Nah, jago mah teh. abong sato si goblok ge Abong anima deh atuh. naon deuleu itu tingali oi leuh keneh geuning nu bieu mah mahkotana blegug aduh Gusti nu Agung sugan teh anu asin teh getih kesangna beunya Terus ketih. waduh pasian kasempatan sekali deui pek iya beres nuhun kurang ajar sia Dah, nah, Yai Raka Batara kadieu Yai mangga bade naon nya Raka Batara teh tos lingih di dinya di dieu laras nah, didinya we kula. bade naon kudu nurut teh ka Kang Yai nya timalan sae mangga keluarkeun pancaroba Yai keris pancaroba keluarkeun sae Raka Batara ieu parantos dikeluarkeun cekelan nya dicekelan menjadi dijual Yai tong heureuh Yai ieu teh ka perang tong heureuh Ya, nah, bet. sok tungkulkeun eta panah ka handap Tungkul gun. dikieukeun tungkulkeun oh tadi eta mah kaluhur atuh tah kitu Neureuy wae ah. ke upami cek Akang di etang ti hiji nepi ka 3 Mahata. tanaga siapkeun kuda-kuda cing leres pancekeun pusirkeun dina panangan tanaga raja ieu teh Raka Batara teh bade sulap naon teh Nah. turunkeun Akang Yai turunkeun Sulap tuh kumaha sih? sulap ti meni dakang malen dedi Lain si Robin. wanana sok siap Yai siapkeun Siap gerak. Yai Raka Batara siap Yai tunggu gorowokan ganengnya Raka Batara biasa we biasa siapkeun Yai tanaga siapkeun parantos Raka Batara penos dikersayang domampara ieu ge Ege. ya Ardawalika anu dikeceng namastakana Arjuna teu apaleun tungtung keris parantos nyologrog atuh barang bade nyapluk sungutna ablas kana ieu keris pancaroba wah Ah, korona bener tuh. wah Raka Batara eta naon ora Yai Gusti jigana guna-guna ieu tisikarna sanes Yai sanes guna-guna sanes guna-guna sanes guna-ginan jati Sanes nopi sanes. cing yakin kakang ieu sanes guna-guna ti karna tapi ieu aya pakuat pakaik sareng kajadian anu kapengkar-pengkar sareng Yai Iya, iya. pantos kapungkur mehan hiji naga tak ieu anakna Yai waduh Turunanana teh. turunanana rek malas pati beren ka kaula Iya. laras Yai iya ayo lami-lami ieu karna teras ka deseh ku Arjuna
malum sorangan ye karena bari unur-unuran nyana karetana teu apaleun di tukang aya logak atuh karetana ngagejlig kana logak teu tiasa ka mana-mana manek gayana atuh ya karena langsung turun kumari karetana ngagejlig kana karena menuju ngangkat kareta kasempetan ageng ye kongkersna Yai Raka Batara kaluarkeun Yai panah kaluarkeun panah Yai tingali karena kesempatan Yai panah waduh Raka Batara teu tega kaula Raka Batara kaluarkeun Yai sarotama kaluarkeun Raka Batara kakang karena hapunten kaula daya di pangperangan ya Arjuna bari jeung teu ningali kaayaanana malum kasaktianana sami sareng karna sanos teu ningali nanging ye panah lempeng pisan kana ti korona kana hapunten kakang karna kaula rupa-rupa kejadian jeung ngagejli ye roda Gusti pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar papasten anu tumiba ye karena kasapet ti corona beheungna dupi ka ngagelenceng kayaanana dugi kaya karena masing pati temekaning perlaya kayana barang karena ngagelenceng mastakana aya nu loncat nyata Dewi Kunti nali berata ningali ingkang putra sampun masing pati temekaning perlaya karena Bogor pasti kersa yang wedi mapang baya wis kenal lara omongku karena aduh kakang karena Kunti nali berata tetiasa kumahangan tiasa ngaluarkeun cai socana raska tukang dina mangsa ieu karena dipicin di walungan anu antukna kiwari paragat nyawana tetiasa ngurus pisan ngarasa dosa anu luar biasa dosa anu hese katebusna Dewi Kunti nali berata ngajerit maratan langit ngosiat maratan jagat kuayana ingkang putra sampun ngemasing pati temekaning perlaya gitu ila lampahan karena tani permios sanes tesono pamitan sanes bosenan mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Haji Suherman cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat anu nonton, selamat anu ditongton, sakali selamat tetap selamat. Ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotakan.